Emang sa betul. Wah, lumayan ya. Boga sayanya. Bisa ini bogana. Ala baik banyak, lumayan lah. Lalab, itu aku yang jual. Kemana yang kekait lah, gantar lot kekait lot lah. Ngomong rerehe. Jadi kekait gila. Ayah bae hoyo kekait. Ini ya pendek. Syah, naik yo. Jalo ba putih datang ke luhur mah. Tihan mati ka deuli buahna. Ieu mah datang ka luhur loba orang ieu buah putih. Anjing anu bogana doang ku gemanya. Wah, wah. Bisa saha. A few moments later. Pan, naon? Saan mo nga putih? Tinggal aja. Lain pangbaras sa lain nubugaan ta. Oh, batur. Coba itu angkeun. Hai sih. Oh, lain nubugaan bener eta. Hai sih carikan orang yuk. Ini kan pamaledog ya. Gila. Saya maling foto. Ya ajar maling foto. Oi. Turun dia, turun. Ini paledog depan. Oke. Papa. Oh ya. Yuk, si bayi sendal bayi. Ya, depan, Pan. Oh. Aduh, nyamuni di dia. Aduh, sugana orok sugan teka dia sugan teka penakain nyamuni. Akan tak orok. Mudagan aing. Aduh, sampai aing. Mas tak orok. Mudagan aing. Selempang aing ya. Jalo, pas lah. Oh, aing kira-kira orang mana ta? Edan Teunya, aing. Asing eta. Capek aing ti kanan dah. Atuh kamu aing para ritak dulu be edan. Oh, sana enggak berlok dulu. Orang mana kira-kiranya? Nyaho aing. Ayo orang kumayet. Babeja apa ulah kan bogana? Beja besi. Ah deh. Nah di ala. Ayo. Woi. Cai asap. Kedeng deh yo. Woi, kira sedotan kopi. Kedeng deh, sudah na parung bae. Lain anu bagus balas tau kalau itu tulah geus dipupukan. Tah, tinggal setik deui tah, nu kepala dinya. Anu bala di itu tuh, nu kencing mah tulah. Oh, engke tadinya. Rada loba eta pupukna nya. Oh. Engke mah burit. Oh. Eta puteuy ala. Oh, belah mana teh ya? Jeung lalap itu nu bari itu, nu leutik. Juru. Oh. Ala kayak jeung burit jeung lalap. Teteh dia nanyakeun bae eta nu eta jauh ieu sakadieu keur ieu. Nanjak putih handap. Lalu Pak, siap boh, hampir nyegur. Ya, boh, tah. Boh. Nikmat. Atuh sorangan ieu nyeun. Geus tah. Kopi jeung aya tadi meser. Teh urang mah. Lah, hari ngopi ge macaraang. Oh. Kadalo dunya kayaknya. Oh. Lain po, sorangan di hati mah bentes lah. Cekasnya. Sopi mah. Hutang ke kadalo. Wah, Hutang ke kadalo. boga utang keneh honorok. Boga. Wah, astagfirullah. Ada gajian kamari ko yang dibere kumaha tuh? Oh, tuh ka ieu pamajikan duitna. Pakai bayar banknya. Mal barokah dia mengutang bank bae mah. Dia mah ko yang dicekeng kana bank mending kayak mengutang kana aing. Kumaha tuh bos cabut tuh. Nginjem kena bosku hararese ngomongna doang dong pejus harus. Ai, ira hayo atuh salah sorangan bae teu datang ke eta ka imah. Atuh lamun aing datang kana teteh dia. Tah nyokot duit kitu ku kakak. Nyahun da ge. Ko geus dibejakeun da melok aya karwi nginjem duit. Pinjeman daripada ngahutang kana bank. Gati kana bikang mah. Hade je teteh dia mah. Sama ada tuh lagi denge kecus. Woi, enak. Kopi ya. Kos-kosan amat di mana? Pengis iya mudagan nu maling peuteui. Di mana? Tadi dinya di juru tah di nu leutik.
Kakak doang dia omongkeun yang tadi ala kana karuitan mah eta. Karak doang ho dia Aing mau. dieu keuna ya boh. Diuk aja kita, tanggung Anu kita. milaan bae. Oh teu beunang di udagan, teu beunang. Saha kumaha ciri-ciri nanti Teu katengar ke heula. Boh, capek heula. Oh, segera diuk. tenangkeun heula kayak tenang urang ngopi. We. Cai taheur. Oh, Ngopi. oh. Sorangan barang mana kopina tadi Tenang. tah Ayo jauh urang. Siap, Bos. Kayak lanjut kopi heula nya. Ini nya bae heula. Nya hatur nuhun. Nangkeun pemikiranna. Asalkeun teh seuneuna nagere ruap. Biji dijelaskeun eta nu maling peuteuy Ya. aya dinya karak dong nek titah di awal karena karwi teh lah. Atuh ieu kula di dinya. Boh, Eta capek. ngajak ka dieu teh kakak ka dieu. Atuh lain ngajak ka dieu keur lewat. Heeh, menak jelema. Anak jelema keur ngalapeuteui. Udagan kurang kali tuh ka sampai ka ruyuk awi tuh. Kabeh Terus tadi kopian heula tah, kopian heula tah. Oh, tah kopi. Nah, ieu heula. Kopian heula tenang bae heula. Ya, boh haus ya mah jeung mah ngopi. Boh, hampuranya. Aduh, boh panas. Lalaunan bae. Poho Adi mah karena domeng geus eta lari grogi, boh poet bana geus ngudagan jelema lah beuh. haus Boh, buah. deuleu barorotan tuh mau kelanta. Tadi tuh karuyuk awi lah, ngudagan tah. Boh, untung eta ho jelema lamun tah mah beunang ku kula atuh cocong. Kumaha boa? Batur nu maling sorangan anu campuh. Dong sorangan teh pelakuna. Dia mah ngaduduh kana aing. Tu barangna mah aing capek geus ngudagan. Ngahos-hosna mah aing capek tuh nanti kadeula aing bararet segala naon. Dia malen mejeh-mejeh nuhun, dia malen dia ukuran anu di kebon. Aing mah ukur lewat. Cibi sorangan urang mana? Kula mah orang Lebak Sawo, munna mah ka dieu biasa jalan lewat lah. Ieu jelema jangkung leutikna luhurna barameter. Make kaos naon? Eta ukuranna atuh kumaha meteran. Eta mah jelemana lamun di meteran atuh urang atuh aya ukuranna. Jeung jelemana eta make kaosna mah merekan. Ulah murupak merek pek ai. Ya mah merek tah mah. Kaosna warna naon? Kaosna warnana hideung. Hideung kaosna eta warnana jelemana atuh rada gede. Bukna koboy. Barahaan eta jelema. Duaan jelemana mah anu di luhur. Hijina Nu di luhur saurang, nu di henep nungguan saurang. anu di luhur make baju naon? Teu nyaho masalah merek mah bajuna mah kula mah teu apal. Teu nyaho merek suku gajah, teu nyaho merek suku kadal. Kula teu apal merek dina baju mah. Teu apal ngan jelemana eta tuh make baju. Kabeh ge, nu hiji make kaos, nu hiji make baju. Nah, teh jelema dong rada bolon kitu. Naon tuh? Teu ngomongna teu nyambung. Coba ditanya kieu, Bos. Ulah ditanya meteran baraha bajuna merek naon kana jelema mah. Oh. Kudu eta rada bolon. Deul ngacaprak kitu. Nanya nu hade mah kieu. Saumuran saha ieu nu maling peuteuy. Bajuna warna naon. Geus teu bulat-belit kitu lieureun eta meujeut mah capek geus ngudagan jelema. Amu, ho. Aya saumuran ieu ya ta. Aya, sahanapeun ieu ya. Ieu sabaraha umurna kitu? Waktu teh mah puluhan kepala tilu. Saumureun awak ieu ya. Eta jelema ukuranna meureun hayang boga balanya, hayang jeung ngaroko, jeung naon kiwari mah geus bareureuk ngaroko ieu rok leutik teh nya. Berarti karek Saumuran SMP. ieu. Teu nyaho kula mata SMP segala sekolah, teu nyaho sekolah teu nyaho teh jelema kula mah teu nyaho teu apal. Nah, jauh. Teu nyambung. Oh. Lain doang nu manehna nu kasieun teh lajuna teh kitu. Ya. Curiga yang gitu gitu. Oh. Lain nek ditong bae kitu kadinya tepet teh. Tong bae sugan aya eta Bisi bukti. boga urang bareng nu tadi teh ya. Oh, sugan aya bukti aya mun aya sendal ininya urang laporkeun ari teh mah laporan ya kana bapak. Oh, ada. Nah, tong Sir banyak. tong geura ka itu. Tahu masalah mupuk geus kade banyak. Oh, itu tong heula. Oh. Geus ya kula manek balik ya. Ai, Kula mah jauh imahna. Anak ditongnya eta nya. Ya, Balik. tong itu. Balik. Engke lah ngopi lah di dia cetan bae tenang. Ngige. Capek cara rapi. Ya lah nop aing capek nop. Parah lah celana ge. Ada setanjakan aduh. Boncangan. Ayo boh. Gerak aing mun beunang kumahakeun buat jelema jadikan kambing cincang ku aing pasti dipotongan kieu. Oh, kergat ngapa aing sumpah be. Esang awak aing dieu tah. Apa minta kopi yuk kadinya yuk? Ayo minta kopi yuk. Oh, kana kata mah yuk, minta yuk. Oh, kana nu bugasna yuk. Ayo.
A few moments later. Das. Oh, bos. Sagar. Oi, jadi ya. Minta kopi. Aya tuh kan karwi kana karwi. Jadoang nama ta orok tadi teh atuh tanu aing keur ngalah peuting pernah kum orok duaan aing diudagan. Bedu. Jata zaman tadi teh ya, anu kapangih ku urang. Urang mah capek, ngudagan ka mana-mana. Urang aya di dieu. Tanyakeun bae kitu kana bos yo. Atuh ayo. Harewasan naon ya? Jelema loba harewasan. Lain gitu bos. Bos kenal gitu kana jelema ieu jeung tadi di dieu tah lah. Tuh karak ieu nya ngos-ngosan eta ngomongna mah geus ngudagan nu maling peuteuy eta. Kumaha nu ngudagan maling peuteuy? Atuh da iya nu maling peuteuy kumaha ieu bos? Melembar batu sembunyi tangan tah nu kitu ngaranna. Oi, maling teriak maling. Atuh lajuna mah aing ngadia-dia kana dia. Tadi nama aing kakak. Kolot ieu. Iya nu maling mah. Heuh eta. Kumaha ta? Ngos-ngosan ngomong nama ieu aing cenah ngudagan maling peuteuy cenah geus. Datang ka dieu. Berarti ieu nu malingna. Eta tangkorak eta. Woi. Ka dieu. Ini kemana dia? Ulah kabur, rumah salah. Ulah lumpat nah nya ka dieu naik lumpat toh. Teu kula mah teu kabur teu naon, nek kabur kumaha aja. Nu maling peuting lain kula aja kula mah teu nyaho teu ieu. Malah mah kula nu ngudagan ge tadi nu ngudagan nu maling peuting. Naon ngeles bae dia. Tangkorak dia nu maling aing ge nyaho ta rupana. Eta nu maling. Yo, kula mah aya buktina duaan. Atuh eta mah sorangan doang. Saksinya duaan. Saksi. Ge laporkeun narita mah kitu ku aing. Ari bener mah jadi saksi ja. Tenang bae sih, Bos. Ge paling laporkeun polisi bae yo. Ke. Pak, ulah dilaporkan ke polisi. Ulah akan laporkan ke polisi. Laju sorangan nu maling aku. Nggih, kula tanu maling peuting jojong teu meunang peutingna ge. Hampura kula. Kula mah wayahna kula mah ogah dipenjarakeun, ogah dikapolisikeun, kula mogah digebugan, kula boga anak pamajikan. Wayahna kula hampura. Atuh coba tadi ngakun hutang dia. Hutang. Aman gelut tadi ngakun. Roger longan dia mah. Ampun. Oke, tadi Adim, ulah main hakim sendiri. Areh perkara dia ke nonjok kadinya mah tuh. Lain deui tah mah, soalna peuting aing. Ulah kitu tadi modem, emang dong tak asup penjara barang gara-gara masalah sepele, sepera putih kayak kabawa di ke penjara. Sama dia, gua aing ngabela bos, ngabela nu bener, dia mah ngabela nu maling. Lain masalah ngabela nu maling, aing mendung aing kekerasan jadi dia secara damai betes sih, secara kepala dingin gitu maksud aing. Aing emosi gara-gara capek. Aing ge sarua capek. Lain teh aing tengah gebugan eta burung kusieun aing korek main hukum. Aram mun nyapih mah kumakeun buat teh jelema eta. Geus meje. Cibi sorangan menang teh tanggal peuting maling. Henteu, can meunang kula mah, karek naik doang kabur ka pangi. Cibendem jelaskeun menang teh teu ya si maling. Emang peuting mah can meunang ieu si ieu ngalah kaburu ka pena kukula. Kukula sampai di balangan sagala eta titah turun akhirna eta jelema kalegok lumpat. Geus kieu bae jadi maling peuting can meunang. Geus ditebet ieu mah ulah maling. Januaran maling mah teu hade. Komo eta sorangan tadi ge ngomong anak pamajikan cenah ge. Engke diparepkeun kana anak pamajikan barang haram eta teu hade eta kitu. Geus mending kana kuli bae di dieu ari tah kitu. Nya. Ari teu karasan di dieu kuli ka ditu ka jauh ulah maling. Nya. Menjadi balik geus ari tah mah. Karena di mau korok dia gebugan gitu teh can datang karwi barang komo. Nya, hatur nuhun kula naik balik ya. Segera. Hampurannya, hampura Kak. Kula naik balik. Hampurannya, hampura.